Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nomor kedua tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kidam, hartosna heubeul Allah. Dua kidam teu aya mimitina ayana Allah muhal aya mimitina. Ari dalil anu nudukeun kana kidam Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun, henteu aya anu nganyarkeunana atuh mustahil Allah anyar. Dalil aklina nyaeta annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah Ta'ala anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun, sedengkeun eta teh mustahil. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Surah Al-Hadid ayat 3. Hartosna ari Allah eta anu awal henteu aya kawitna, anu akhir henteu aya tungtungna.